Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan sami hadir nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun hanca nu katunda Sapinatun Naja nu kamari neme ngabahas bismillahirrohmanirrohim. Ayeuna urang lajengkeun kana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ari sadaya jenis puji nu opat lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Sabadana musonib nerangkeun kamari bismillahirrohmanirrohim, ayeuna nerangkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Naon margina? Margi ngalaksanakeun kana hadis Rasul. Mana hadis Rasulna kulu amrin dibalin layub tadau pihi bilhamdalah bahwa azdam au akto sing sajalma anu sakur-sakur perkara anu dianggap alus dianggap hade teu dimimitian ku maca alhamdulillah, maka eta perkara teh sarua jeung azdam au akto. Cekamari cenah sakur perkara anu dianggap alus teh kudu maca bismillah. Ai dina hadis ieu sakur perkara anu dianggap ade teh kudu dimacakeun alhamdulillah. Amun kitu mah bentrok teu bentrok, duanana ge bener. Gitunya. Ai kamari mah bismillah naha bismillah mimiti hakeki, setiap perkara teh kudu maca heula bismillah. Ari ieu mah alhamdulillah mah mimitina mimiti idopi, mimiti sabada maca bismillah diteraskeun kana alhamdulillah gitu. Alhamdulillahi ari sadaya jenis nu opat lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamin nu mangeran sadaya alam. Nah maka dibahasakeun alhamdulillah ari sadaya jenis puji nu opat. Sabab di mana bahasa jenis puji nu opat? Sabab aya alif laman dibacana ge alhamdu henteu hamdulillah. Berarti alhamdu di dia aya alif laman. Alif lam ieu teh cek santri mah alif lam istighraqil afrodil jinsi, alif lam nu meakeun sakabeh jenis pujian. Ari kitu puji aya saberiji, aya opat. Hiji qodimun lil qodimi, dua qodimun lil hadisi, tilu hadisun lil qodimi, opat hadisun lil hadisi. Emut keneh tipayun kusim kuring tos diterangkeun bahwa puji teh aya opat, tapi nu opat ieu teh puji teh aya cek pandangan hukum syara, aya pandangan hukum adat, aya pandangan hukum akal. Nah maka jeung aya pandangan hukum adat syara akal sabab hukum aya tilu. Nah pangna hukum aya tilu sabab nu rek dihukuman oge aya tilu. Naon wae? Ucap, lampah, tekad. Mata hukum aya tilu sabab nu rek dihukuman aya tilu. Ucap ngaranna hukum adat. Ari hukum adat, hukum kebiasaan, hukum tisasari, biasana ngan teu misti sah sulaya hukum adat mah. Kadua aya hukum syara. Cek tadi lampah, ieu dihukum hukum syara. Gitu ti mana hukum syara? Da ieu mah hukum syara mah bagian badan. Hukum adat, ucap hukum adat tina ihsan. Hukum syara tina Islam. Hukum akal tina ati, tina iman. Iman, Islam, ihsan. Tina iman terjadi hukum akli, tina Islam terjadi hukum syar'i, tina ihsan terjadi hukum adat sara akal. Alhamdu ari sadaya jenis puji nu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Jenis puji nu opat teh mana wae? Tadi diterangkeun hiji qodimun lil qodimi. Cek hukum syara, pandangan hukum syara mah jenis puji nu kahiji qodimun lil qodimi, puji Allah ka Allahna. Cara Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sanyana Allah karena saban-saban perkara eta kawasa, berarti Allah ngadawuh, Allah muji ka Gusti Allah. Qodimun lil qodimi, pujina Allah ka Allahna. Kadua qodimun lil hadisi,
puji Allah ka makhlukna, cara Allah muji ka Kanjeng Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah ka makhlukna atawa dina ayat sejen innallaha astofa adama wa nuha wa ala imrana alal alamin. Sanyana Gusti Allah istopa nyelir Allah Adama ka Nabi Adam wala Imrona jeung ka keluarga Imron alal alamin ngelehkeun sakabeh alam. Muji Allah ka makhlukna. Katilu aya hadisun lil qadimi, puji makhluk ka Allahna cara urang ngucapkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadisun lil qadimi, puji makhluk ka Allahna. Kaopat hadisun lil hadisi, puji makhluk ka Allahna, puji makhluk ka makhlukna cara urang maca sholawat ka Kanjeng Rasul, cara urang muji ka babaturan urang makhluk ka makhlukna. Itu puji cek syara. Qadimun lil qadimi, puji Allah ka Allahna. Qadimun lil hadisi, puji Allah ka makhlukna. Hadisun lil qadimi, puji makhluk ka Allahna. Hadisun lil hadisi, puji makhluk ka makhlukna. Kumaha cek hukum syara? Sadaya puji nu opat kagungan Allah teh cek hukum syara mah qadimun lil qadimi, nyaahna inung bapa urang nu heubeul jeung nu heubeul teh cek hukum adat mah. Nyaahna inung bapa urang saling deudeuh saling mikanyaah sampai pruk terjadi pernikahan. Qadimun lil qadimi cek hukum adat. Pruk nikah sampai borojol gaduh budak, nyaahna kolot kanu jadi anak terjadi puji nu kadua qadimun lil hadisi, nyaahna kolot kanu jadi anak. Beki gede teh budak geus bisa naon berbuat baik terhadap orang tua, birrul walidaini terjadi puji nu katilu hadisun lil qadimi, puji na nu anak, nyaahna ngahormatna anak terhadap orang tua. Terus anak teh beki gede kawin nih boga anak deui, terjadi puji nu kaopat hadisun lil hadisi, nyaahna akurna anak urang jeung akurna jeung budak babaturan anak babaturan urang. Berarti keur naon puji cek adat hadisun lil hadisi. Jadi cek hukum syara mah Allah ka Allahna, qadimun lil qadimi teh qadimun lil hadisi Allah ka makhlukna, hadisun lil qadimi makhluk ka Allahna, hadisun lil hadisi makhluk ka makhlukna. Cek hukum adat mah qadimun lil qadimi teh inung ka bapa, qadimun lil hadisi kolot ka anak cek hukum adat, hadisun lil qadimi anak ka kolot, hadisun lil hadisi anak ka anak. Kumaha cek hukum akli, cek hukum akal. Tah ieu nu penting. Cek hukum akal mah qadimun lil qadimi saling mikanyaahna ieu urang jero ka urang jero. Sabab di urang teh disebut urang jero, urang luar. Urang jero teh nyaeta ruh nafsu akal, iman nu sok disebut ruhani teh. Tah nyaahna urang jero jeung urang jero saling deudeuh saling mikanyaah. Bisa disebut saucapan. Contoh seperti saling mikanyaah urang jero jeung urang jero teh teu paing-aing. Contoh misalna ruh nafsu akal iman, misalna cek nafsu teh urang mani siap, cek ruh teh ai ruh mah kan komo nu mawa ruh mah bade dicanak ka mana ge siap bae, bade diajak ka masjid hayu ruh mah diadak di canak ka diskotik ge mangga ngiringan wae. Matak arruh karih ruh mah ibarat naon, ibarat angin komo nu mawa, aya angin ti wetan ka kulon milu ka kulon, aya angin ti kidul ka kaler milu ka kaler. Itu ruh mah. Tak cek tadi hayang mani cek nafsu teh siap cek ruh, tinggal ki akal rek mana euy ngabring duaan cek akal teh rek mani cek ruh jeung nafsu teh sing bener mani teh bener kumaha cek eta ki akal mani teh kudu mawa sabun, mawa odol, mawa sampo, mawa sikat, mawa anduk jeung sajabana. Beres tah tiluan ruh nafsu akal tiluan tah akhirna tinggal saurang deui saha ki iman rek kamarana euy ngabring tiluan cek iman teh mun didramatisir ya nya. Oh rek mani sing bener atuh iman, cek iman teh sing bener mani teh ya geus bener geus komplit.
Nah kumaha bener teh cek iman wayahna, cek iman mandi teh kudu dina tempat anu buni. Sabab lamun teu berjalan ke iman, bapak ibu bakal mandi hareupeun imah tataranjang. Lamun teu berjalan iman, akhirna siaplah ieu ruh nafsu akal iman terjadi weh mandi. Itu contoh anu sakola nusa ucapan saling puji na urang jero ka urang jero. Ngan urang mah lolobana henteu saling puji, hese keur qadimun lil qadimi cek hukum akal mah. Contoh ki iman hayang tahajud korejat ki iman teh hayang tahajud jam 1 jam 2 teh gitu airuh mah panomo nu mawa gitu cek akal bener euy mending tahajud ya alus kumaha cek nafsu tunuh jadi tahajud moal matak urang mah henteu terjadi naon teu saling puji urang jero ka urang jero cek tadi alhamdulillah ari sadaya jenis puji nu opat lillahi eta kagungan Allah tadi saling saucapan qadimun lil qadimi nyaahna urang jero ka urang jero. Contoh seperti ibu bapak bisa ngalaksanakeun tahajud ieu teh keur saling pujina ruh nafsu akal iman. Kadua qadimun lil hadisi pujina urang jero ka urang luar, urang jero nyaah ka urang luar, osok itu urang jero nyaah ka urang luar, sok mana buktina contoh nu hayang sapatu saha, nu hayang baju saha, hayang kopiah saha, nu hayang kudung saha bu pada urang jero sebenarnya mah sok ini asana urang luar oke urang buktikeun ketika bapak senal tanapi sapatu geus jebol geus butut geus teu bisa dipake ieu sapatu suku abrug-abrugan teu henteu nah saha atuh nu hayang naon nu hayang sapatu da suku mah teu apaleun sapatu sabenerna nu hayang naon nu hayang sapatu teh ieu urang jero nu tadi teh kuringna teh gitu nyalain kuringna teh kuring teh komponen tina ruh nafsu akal iman ini ka pasar pangmeulikeun pantes ya ki suku ki luar nu urang luar nu pangmeulikeun sapatu merek anu nya pangmeulikeun we padahal nu hayang sapatu teh urang jero geus dipangmeulikeun rap dipake nu geuning urang luar urang luar marake baju padahal nu hayang baju teh urang jero da awak mah teu apaleun baju acan nu hayang teh urang jero mata ketika ibu bapak ketika angkat ka pasar aya nu gelo tataranjang lelempangan bubuligir tong heran naon sababna sabab manehna mah teu aya naon teu aya qadimun lil hadisi teu aya nyaahna urang jero ka urang luar naon margina hilang akal teu aya akal mata teu aya pujina urang jero ka urang luar da urang mah aya urang jero teh aya akalan ibu parantes gareulis bapak parantes gareulis sabab qadimun lil hadisi nyaahna urang jero ka urang luar. Katilu aya hadisun lil qadimi nyaahna urang luar ka urang jero ayeuna mah nah osok itu nyaah urang luar ka urang jero osok mana buktina contoh ketika datang adan hayya 'alas sholah korejatah urang jero teh ki iman rek naon rek salat gitu cek urang luar teh ke heula fulan ulah waka salat nah kapan salat teh alus wayahna pan salira teh kotor hadas ngaranna urang bersihan heula ku kuring cek urang luar teh gitu wudu ngaranna mata kudu teu kudu make sabun sabab hakikatna wudu teh lain rek umah urang luar rek bersihan urang jero nyaeta hadas buktina punten ketika ibu bapak tos mandi make sabun 3 kali di sabunna oge heg can wudu menang salat menang teu heg teu wudu heula geus mandi teu meunang naon sababna boga keneh hadas naon dari hadas teh kotor mana nu kotorna ieu urang jero matak bersihan ku urang luar wudu ngaranna wudu teu kudu make sabunnya da hakikatna wudu teh rek bersihan urang jero beres wudu mangga pan ketika wudu nu diwasuh naon rarai nu diwasuh panangan nu diusap mastakan nu diwasuh sampai anu bersih urang jero hadisun lil qadimi nyaahna urang luar ka urang jero datang subuh malam Jumaah as-sholatu khairum minan naum korejat urang jero teh rek salat subuh gitu rek salat subuh korejat cek urang luar stop ulah waka salat naon sababna kapan salira teh kotor kumaha kapan tadi wengi eta bitis pabeulit sareng bojo wayahna bersihan heula ku kuring adus ngaranna gitu nu baseuh urang luar nu jibrug urang luar itunya
anu bersih urang jero tah hadisun lil qadimi nyaahna urang luar ka urang jero. Kaopat hadisun lil hadisi nyaahna urang luar ka urang luar, leungeun nyaah ka suku, leungeun nyaah kana anggota badan. Bukti namana contoh leungeun nyaah kana leungeun sakatuhu nyaah kana leungeun kenca, contoh leungeun kenca kukuna panjang nu ngeuretan mana leungeun katuhu, ieu teh keur nemongkeun hadisun lil hadisi nyaahna urang luar ka urang luar. Suku ateul digarwan ku naon ku leungeun, sugan cek leungeun teh aduh suku ateul, sugan cek leungeun teh garwan we ku sorangan, bisa kitu? Henteu. Tah keur nemongkeun hadisun lil hadisi cek hukum akli. Qadimun lil qadimi, qadimun lil hadisi, hadisun lil qadimi, hadisun lil hadisi, cek ada cek syarat cek akal sadayana oge lillahi eta tetep kagungan Allah. Allah teh Rabbil alamina nu mangeranan sadaya alam. Jadi nu mangeranan sadaya alam teh Gusti Allah. Tah mudah-mudahan urang itunya terus terang tina puji di dieu, puji baik itu puji cek ada cek sara akal ketika urang terus mengenal ieu jadi ulah sagala di akun urang ketika urang aya nu muji kembalikeun we ka saha nu gaduh puji nyaeta ka Gusti Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin, Allah teh pangeran sakabeh alam. Rupina pangaosan dina dinten ayeuna cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga tutup sasarangan ku doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.